nepangkeun wastapun Didi Priyatna Kawiti SMPN 16 Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun girang pangajen anu dipika hormat sareng para pamilon pasanggiri anu dipika nyaah langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan ka urang sadaya. Tehilap sholawat sareng salam urang limpah curahkeun ka Nabi junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina sareng sahabatna. Tehilap oge ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Dina danget ieu simkuring bade diantara ngeunaan kasehatan ngungkulan COVID-19. Saderek sadaya nu dipika hormat, kurang leuwih geus genep bulan wabah pandemi COVID-19 teh narajang di dunia ieu. Anu geus ngabalukarkeun lobana jalma nu katarajang ku eta virus anu katelanah teh nyaeta corona. Di nagara urang mah dugi danget ieu ge masih kene can ngaleungit eta corona teh. Korbana nepi ka reueuan nu katarap ku eta virus. Aya kana reueuan nu kasakit nepi ka cagerna teh butuh proses 2 mingguan leuwih. Nu nyieun keungna teh reueuan oge nu nepi ka tilar dunya. Ku ayana pandemi COVID-19, akhirna aya aturan protokol kesehatan. Di saban tempat kudu tumut kana aturan pamarentah nyaeta nerapkeun aturan protokol kesehatan. Kitu deui sakabeh masyarakat kudu tumut oge kana aturan protokol kesehatan. Dina aturanna teh nyaeta tempat umum kudu nyadiakeun cai pikeun ngumbah leungeun atawa nyadiakeun hand sanitizer. Oge kudu mariksa suhu awak anu rek asup ka eta tempat. Pikeun masyarakatna nyaeta kaluar imah wajib make masker, ngajaga jarak jeung nu lianna kudu mindeng ngumbah leungeun boh ku cai make sabun atawa make hand sanitizer. Sabalikna, lamun asup ka imah kudu langsung bebersih ku cara mandi. Pakaian nu kerap kana awak kudu buru-buru dilaanan, dibersihan atawa diseuseuh. Saderek sadaya nu dipika hormat, salian aturan protokol kesehatan, urang sarerea kudu ngajaga kesehatan oge pikeun ngungkulan COVID-19. Salah sahijina anu penting nyaeta imunitas awak. Jadi, urang sarerea kudu sabisa-bisa ngajaga awak sewang-sewangan sangkan tetep sehat, teu gampang katarajang kasakit. Dahar teratur, istirahat cukup, olahraga rutin, pikiran teu stres, eta kabeh bisa ngajaga imunitas awak urang. Cindek nama, urang kedah paheuyeuh-heuyeuk leungeun dina ngungkulan kasehatan pikeun ngalawan COVID-19. Upina, sakitu wae diantara ti sim kuring, hapunten bila kalepatan sareng basa anu kirang merenah. Mugi-mugi naon-naon anu nembe didugikeun ku sim kuring janten mangpaat, khususna kangge sim kuring, umumna kangge urang sadaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.